Ya halatika wahro nasibah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabi wa ta'ala wa amma ba'du qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan sadaqallahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nikah sunnati wa ma'rufatan sunnati pada sehari hadis. Hadratan mukarramin, para ahli ulama, para kiai, para ajaran, wabil khusus mengatur waktu berdoa acara atau bersyukur di rumah mobil apa dimuliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus bersama di desa Sarokongan atau bersyukur di rumah mobil apa dimuliakan. Syukuri bina ia dapat dan kedua wakil sempurna dan istri mengaturkan bismillah kita lalu lipat alhamdulillah kita lalu asal tawis wakti dari mengasuci dan bersyukurkan maafin Allah atau maha berbaik dan memancing tanpa komitmen modal tanpa asal ayat dari ayatnya. Salawat sidrang salam ujian dari pastilatin kabar Allah dan ucapkan maka kolam nabinya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan patut kepada wahina para sahabat para tabi'ina untuk berkenan dalam sadaya akhir ini sahabat dengan amin ya rabbal alamin. Di desa Sarokongan ada kusipuing di hormat paingan atau paingan kuku-kuku abrul si jalan melak serene oke ya tapi ngangkat isyarat yang datang sewa orang mana orang laras sumpik karena syabrulan raya babantaya kalau nyumping ngabandalun ngemat-ngematnya tampingnya sokomo lamun seningal tadi sena abokaro di panganten pamaget aina anu maslahin itu bisa kehartosna ayeuna mencapai tangan yang berbeda ayeuna kena diwalar pribadi selaku wakil di pihak istri namun sadeajana simpuring ngatur anu kapihatur nyarita anu kapisangga sasadulang bukti payu tumedang langsung piheula nyanggakeun bobot pangayon timbang tarajuna boh bilih bisi jeung bisi dina salagala rupi penampian tempat panyayosan sinarang jamuan kirang berkenan di mana palawargi sadayana hapunten mudah-mudahan palawargi sadayana biasa mamprakeun dua dampal panangan kanggo ngahapunten kasih abdi sakeluargi dasin kuring oge sanes terang kana nampi anu utami sanes terang kana narimaan utama namun dakumaha geuningan mah keur mahkur dengan sabelah berbuah teh geureut paket sabahan ceuk paribasa mah yeuh raga teu aya da saking mah ieu pun lanceuk di desa pun lanceuk da sami upami telebat mah ieu teh di desa teh putrana wamutian leres jantan simkuring mah nasab teh pun lanceuk tah simkuring teh tadi nama hayang mapak teh kumarawis dan teu bacis hayang kudulak teu kabeda hayang kudepungan teu bayarna bingung oh hayang kudrangben mah wawane entos we kukuwati ku sholawat tapi sok saros ku sholawat mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat engke di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Di besan Sarokongan dannya anjeun teh kaset akang mukmin ayeuna tunduk dituntun kulo janten ibu datang di papa kulo janten rama diapin ku kadang wargi ieu teh mamukikeun hiji tangis tarik jinis wujud anu janten sukuh mufakat sakadang warga kermah saestu tak ditunggu umal minggu didago-dago ngaremo ayeuna diantos-antos mugiga ieu waktos alhamdulillah ayeuna korojol enjok bari rebo kurubah nuhun nanggung angka
karibung sagala dibawa padahal lain eta anu diperintah teh nunggu wujud nurahayu datang jasad nu maluhan rauh halu bungkus aturan anu sadia kena kana paribasa calincing manuk Sarawak untuk dina angkang jengkol teu di Arab cincin jeung bawa tapi siapun eta dina sikolor itu kamu siap kamu ya tah balawargi sadayana atuh tong lami teh kadinya tos disinir sampir bukan pangarsa seuna dengan hagar bulu nyatu sepertinya tah itu hoyong kasakseni kadang wargi kauning laku kadang warga dina dangat ieu pisan sagala rupi pemasrahan kersana kibesan ayeuna kusim kuring sakeluargi bukan kipas pakalihan bumi disimpan dina ati sino sanubari moal disimpan dina uhuk munah dan sikasuhun moal disimpan ayeuna di hadapan sampean da bisika dampal tah dina ieu pisan kibesan tong kungkang tong hariwan ieu kersana putra kusim kuring moal bisa saha estu dianggap putra bisa nyakna tah namun sawalang sunda panginten kusim kuring ge nyanggakeun ya tuan putri ka kersana kibesan anu tulis kawanti-wanti endah nakabina-bina lamun sok ditilik digigir leungit ditutup hareup siap ditinggal di tukang lenjang tapi sok sanajan kitu ieu teh halubu ala kadar bau rangwas ala kadar kurang lamun cek istilah teh mah urang ieu mah lamun diibaratkeun sapertoskeun tangaranu lamun sok tangaranu didamel bahan pantol sok bobo didamel ayeuna bahan dihang sok leunah didamel bahan talpung sok teu mampu didamel bahan naonnya bongsol sok nyengsok didamel bahan tutup busuk sok buluk tah kitu ieu teh estu pisan sepi kumamarti sung kaelu sudah ku panabisa tah ku kituna sim kuring nyanggakeun ka kibesan ayeuna mangga ieu tuan putra pangkadidikeun melatikeun piwejang ditulang diwuruk pirang-pirang elu dididiki ati pirang-pirang elu wali diwejang ditulang tambah sunah dituruk elu kasau mangga ieu tuan putra nyanggakeun timur saujung rambut dihandap segar dabah digigir sagirincing-cingir di tengah mangsa aya-aya we cenah tatangkos arisan dari pantos pada unika kana katerangan khairul umur ausatuha dina barang anu alus barang anu meneh anu aya di tengah kamumin yang eta teh anu ayana teh jadi kalau kena budar sasukut kira tukur ayana di dinya di tengah teh aya bebek sadeli aya kamalir terus aya malahan aya batu cenah kerkil malah eta teh ayana aya dutuk sisina sing haleuwil tah eta teh cara kamu mukmin tapi insyaallah lamun suka mukmin ayana daek mah kemuni insyaallah eta teh bakal banjir cenah tah kalau bisa daerah tadi dia tong pesen tong lagi teuing hawatos aya papanata kamu di sunaan kakupan pun meuli bisi kaci batu ayeuna awi gomong pitabil bisi jeung bisi para tatamu mau beutkeun kosong usia rendah gitu ya insyaallah tos sadia kakirangan karampungan hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh